Kia, saya Melani. Nah, Rizky, Abdi Reja. Kami di sini akan menampilkan drama naskah yang berjudul Diskusi Tugas Kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aku atuh ieu teh. Kirang apa biasaan kawabat surat dibawa. Datang teh ikut kita kamarana lainna. Yang tinggalnya kita dengan nungguan. Yang palau ke si Cece. Bisa buhan, coba naret. Lumarana atuh ieu, moga-moga cenah naret. Nah, datang di mana atuh? Punten es beli tomat di warung Sarana. Punten sering kelas masuk di jalana. Ijan ke warung bias, ekor kanan yang luas. Tok buka plastik asli, dengan tadi tugas. Menurut Aneh ada telepon, eta telah balaret. Aneh nangan naon jika jelema nu lieur. Apa barang ke mananya? HP jeung HP Saya sabuk sahe. nongkrong di warung di Ipen. Tong itu nasi cici. Cing atuh HP nasi kan Ipen mulai diskusi. Balik gula aren di jalan ka Timulang, karek main sakali. Au maneh main HP wae atuh di lapang lain nu teh mah. Ulah baba basa-basi, bantuan atuh saeutik mah ada urang teh keur diskusi. Jembatan dasar tempe. Contoh tambahan sabana jembatan mancing HP sok tuh doyan begasna. Ya kira kerjakeun. Apa ieu euy? Sarua. Arurang kudu sing sabar, mau banteng nu pauli. Aduh ieu urang lapar, cik hayu ka kantin. Kabarin kita foto. Ayo orang ngome salon. Sok atau oke kaditu mana rek naon. Haran sapopoe, kudu ngomong kudu didangu, naon eta. Aku Bener hayu orang ka kantin.